kemana-mana lain kemana-mana dengan mamawa budak atuh kemana-mana dengan mamawa budak atuh hari geus ditinggalkeun di imah da pasea wae jeung anak kucing pikeun atuh ka indung bayangkeun kumaneh jeung tibatan aing mamawa lomari mending anak serangannya apa tak nambikeun ka indungna kan wajibna apaan indungna teh maot da kunaon maotna keur ngaramet nah wake ngaramet wake maut digemrong lentah digemrong lentah kumaha itu teh kijung maut ku lentah aya 17 melentah ngagemrong dina bobogaanana didudutan teh ku aing kumaha ceplok ke lentah mun marontok teh mun gareunutnya pemajikan aing nepi ka teu eling meureunan beak getih disedot ku lentah dina bobogaanana mangkaning meuni numpuk teh aduh paingan marukana guha meureun teh murukan saung ceplok ke didudutan ku aing aing geus kitu aing nu ka 18 didudut teh hese pageuh keureut teh ku aing teh kumaha aing geus dikeureut aing jerit teh pamajikan aing goblok eta mah lain lentah goblok da jiga pisan gininya eta genek-genekna keur mah di luhurna jiga ranca lain kabina-bina maot teh teu munasabah Abah naon ayo urang teh da ka mana bah dek usaha naon teuing nuturkeun jelema we pokona mah urang menyahoni dari magaji jang maraban si lain ari emak ka mana bah emak ka mana pan maot baheula ge ai maot teh naon ai maot teh naon maot teh dicana ku Allah nitalete jadi Allah bogoheun ka emak sia mah kan Allah teh banar bawang abong bebenyit abong budak Allah teh nu kagungan urang nu nyieun urang teh hirup dimaotkeun deui ke dihirupkeun deui di ditu itu eta teh nitalete teh budak urang ka Allah atuh yeuh tek naon urang nepungan emak emang na Allah teh eta teh supir angkot merukan kuwu ai harita emak basa dicana ku Allah jeung kongkorongna udah Allah teh copet ya sia teh kabina-bina deui merukan si Ius alah ampun Arita basa emak maot ku Allah dicanak sareng gengge coba ting menya si Allah butuh tempe gengge gengge juga aing tempe alah ada budak abah naon ujang yang disunatan abah karunya teh anak kayak geus boga duit nah dari sunatan mah lain ku duit ku peso apaan eta teh nu nyunatan teh kudu diburuhan raji sunat teh ku abah keretna atuh tong mitah batur teu bisa jampena diajar geus gede kitu Allah ka becus nah abong bebenyit ya jelema di dunia teh geus kabagean masing-masing ahlina aya anu ahli nyunatan ahli seni polisi tangtara petani tukang tani supir
eta teh nyambung jeung pangabutuh sarerea pada boga keahlian anu ngawarung anu dagang nu meuli tak kitu hirup kumuh di dunya teh nu matak cing aya gunana hirup teh keur balarea pada boga keahlian kudu boga-boga kudu masing-masing boga keahlian nya anu manfaat gitu Abah naon hayang disunatan Abah buru-buru heeh engke tenang geus boga duit gede ya nyongkeun ka pajak dia ayah wae cenah ujang maneh mah can disunatan teu meunang maca Quran teu menang ngaji can disunatan wah cuk saha teh cek saha diajar mah keun bae can disunatan oge da budak ieu kudaekna ge untung apaan maca Quran mah kudu abdas heula cenah da heeh ada rek ablas heula dek henteu nu penting mah diajar kudaekna ge untung ai diajar mah hah iya enggak ya teh diajar alif ba ta sha jim ha ho teh geuning eta gini bisa teh huruf hijaiyahnya iya heeh alif ba ta sha hai alif teh bisa dibaca a bisa dibaca i bisa dibaca u alif teh iya sugana pi ustad gara sok ku abah bacana ejah alif jabar a alif jri alif psu a i u tak itu ya kitu eta pinter budak Ustad Ayubeun ya sugana heeh alif naon be teh alif jri alif jabar a alif psu i a u itu sakitu ge bisa dibacaan bisa dibacain bisa dibacaun Allah eta budak lamun hayang in bisa ditangwin atau bisa alif yang harapan nun seperti alif nun mati jabaran oh eta geus kadinya budak atau alif tangwin jabaran alif tangwin jrin alif tangwin psun anturkeun aninun ai heeh ulah dibawa ngalonye budak teh sugan we jadi lebe dibawa ngalonyeng ayahan teh aya alif yang harapan nun model alif nun mati jabaran sok abah diajar sok diajar alif nun mati katabrak si belegu itu katabrak dari anak asing nepi ka kokosehan karunya Bapak Ujang ngalonyeng B tangwin jabar ban B tangwin jr bin B tangwin ps bun bantingkeun ban bin bu ban bin bun heeh bener meni awam pisan kana agama B jabar ba B jr b B ps bu bakakak babi bu kecida pisan dasar kolot belegu tak itu apa naon ujang hayang motor ba naon ujang hayang motor wah sia nu lain-lain can wayah kudu boga SIM kudu geus dewasa geus umur 18 tahun 17 karege can sawawa maneh teh karege 6 tahun hayang motor abah duh tak keke gablek duit di mana ngiridit abah coba wah teu gablek uang muka tak ngiridit buru-buru abah kudu boga kartu kulawarga pan aya di abah kartu gaple si goblok bawa menang abah buru-buru hayang motor abah kudu boga sia teh
ku keke. aing oge teu di baju borora meuli motor buru-buru abah naon teh sia murucut kapan kita tadi ayang motor teh lain dibawa ke WC hayang modal budak teh meureunnya nah eta nyebut ngiridit tadi atuh sia teh iya beteng uing ngiridit nyalingit alah delep tongong aing kapodola Kacai gitu pasukan siluman tuturkeun kaula ye dek marengan Arjuna henge kula pasukan inti bala dia bala tamtama henge kula balad aya naon aya proyek proyek naon kula nyaeta urang ngiringkeun jelema anu ngaran Arjuna tapi ulah ngacirikeun maneh alet-aletan urang nyiluman we urang nyiluman kula Kuku
Sakabeh jelema nu dilahirkeun ke alam dunya dengan keadaan bersih. Oh, kabeh oge bersih. Seperti Bapak Tani melak pare nu dipelakeun pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut. Jeung jukut. Anu teu dipelak. Gedena teh meuni leuwih. Bakal jararadi jeung ngagede-gedena teh sok ngaleuwihan nu dipelak. Oh, eta teh. Sakabeh nu dilahirkeun ke alam dunya dengan keadaan bersih, inung bapakna sok ngadoakeun cing soleh, cing bener, cing bageur. Sing cager bener. Ta eta nu dipelakeun ku inung bapakna, tapi kade aya anu jadi dina hate jelema tanpa dipelak. Naon diantarana? Sirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panasen, bedegong, rurumpak, ngupat, simuat, uju, gria, takabur, nyaci, maki, taeta jukut-jukut anu jadi tanpa dipelak, mun diantep ngagedeanana leuwih tinu dipelak. Oh, eta teh. Bakal leuwih kandel. Eta teh. Oh. Murukan teh. Jadi kun payakun teh sarua bareng hade jeung goreng. Ngan goreng sok miheulaan panggedena. Goreng miheulaan halus bener. Bapak Tani sok ngaramet. Lamun teu sanggup ngaramet muruhkeun ka batur. Kasaha muruhkeun. Lumatak mun anak hayang jadi soleh, mun teu bisa kadidik ku inung bapak pek sakolahkeun jeung pasantrenkeun. Oh, nya. Lumatak realisasi tina sedekah bumi ieu teh lobakeun barudak cenah sarakola tur masantren supaya engke kahareup bisa ngelola ieu masjid anu sakieu mewahna. Oh, gerak giringkeun ka kiai bener. Heuh, Bener, Kang. sarana geus sadia kantun weh ayeuna barudakna Daekna. sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun nyaeta sumber daya manusia nu berkualitas Anu handal teh. nu handal. Heuh. Bener. Bener teh. Moal, sia kopi we cicing lanan. Inum we ku si lain ganya. Tong dicarekan Kang karunya. Nu sarua nya usaha jeung aing. Sarua teh jeung urang usaha teh. Ieu urang pamulihan sajabana tinggal wujudkeun tina kokohna persatuan jeung kesatuan dina peuting ieu ibadahna gede bisa mukakeun lapangan kerja. Naon lapangan kerja di antarana? Apaan itu tingali? Naon? Ngeunaan ekonomi Anu dagang. anu jualan loba ngajajar. Anu Apaan dagang. eta teh milu hirup Oh bener, bener. teu saeutik ibadah teh. Ibadah gede nya Kang. Heeh. Bener nu uca. Anu usaha keur maraban anak pamajikanana dibelaan teu hees sarua jeung aing. Anu jualan bener. Padang gede. Pek ibadah gede ieu teh. Laras. Tah sejarah ti para wali nepi ka kieu Kumaha? nya Oh. ningkatkeun perekonomian rakyat. Dia nya melalui hiburan wayang. Hiburan wayang pan Tenan. karasa urang ku sadaya. Alah maralak aya hujannya. Bagus ya. Heukeun bae barokah teh. Barokah. Diarep-arep ku tukang tani mah teh. Diantos-antos. Diantos-antos ku sadaya pan. Ngomong ku ahli tani mah. Wah ahli tani mah nu rek melak pare heueuh. Pawang kacebor. Awang deui. Oh Bener. kene da usumna ayeuna mah. Geus waktuna. Heuh. Da kuat nyarangna nepi ka wayah kieu meureun. Laras. Siap-siap. Sakitu oge.
Namurukan hujan ngiuhan heula ngiuhan deh hujan mah. nya Da teu jadi matak atuh. aya saha apana wulan alhamdulillah Apana Panisi ulah? nuhun apana wulan di bapak panitia nyecep Lara. nyecep Nyecep ka jejak akang. kaluhur haruna sira nuhun Ya bisi bade akang ka pusir daya eta alah ongkosna. boga ongkosna ieu euy Bisi bade ka pusir daya. nuhun apana wulan ti bapak panitia ieu Lara. mudah-mudahan panjang yuswa ageung Amin. milik Amin. heeh alah Namurukan teh. paingannya panas di tadi Wah, heeh payung yang Paingan panasna teu katulungan. di burang keneh tadi hareudang bayang yang Ustad Ayub ka dieu nya Aya. heeh ai suka teh jauh kieu Ayub aduh Aya Pak Ustad Ayu. heeh pengalaman nepi ka kieu ye Oh, pengalaman urang we. heeh Ari akang. alah Pengalaman abeuh nepi ka kieu nya kan. mudah-mudahan saeutik hujananya Nyawa mugi-mugi we ulah maralake wungkul gitu para laki. ngene da aya wengi enjing mun isuk pek cing gede namanya nonton akang di urang dia. gampi nyarang mah kari ngalegaan deklit Ngalegaan teh puasa moal marala kena hujan. Ulah bocor. atawa syaratna teh newak anak bangkong Di kumaha akang teh? gantungkeun luhureun pantok Oh. geura pek moal turun Nya bangkong. Nya moal bangkong mah. heeh Dari gantungkeun dari hujan mah anger. Hujan mangarnya gebret. Eta mah ngagantungkeun hansip. eta jangkrik muni ngeleketek ke kain kana tonggo kana suku Heeh di dieu teh loba Kang jangkrik. heeh lah jang Kang, urang ngadoa mudah-mudahan bae ieu masjid anu parantos diresmikeun sumuh. kantun ngamakmurkeunana Amin. kantun ngamumulena Kamu mulaina nya tadi siang tabligh akbar Bapak Kiai Haji Ayub Dr. Anes Ayub laras di Kuningan Lebak Wangi Lebak Wangi. Sering ka dieu aja. masyarakat secara rumping tadi nya Dr. Haji Ayub Sumuhun. laras kalayan ngawilujengkeun ya ka urang Brebes parantos kengeng pamimpin anu anyar menang milih rakyat Menang nyaring rakyat teh. kantun ayeuna mah nyumponan janji-janjina Sumuhun. nya Dina waktu kampanye teh. tadi mah dina waktu kampanye menta ka rakyat menta dipilih tak ayeuna mah kantun rakyat nu menta buktikeun janji-janjina Teh. Lah. lan gitu tah Laras. buru-buru heulakeun jalan ye nu kurang nepi ka ruksak ye duh ngerakeun Sarana jalan apa? Sarana. sarana Urang Bandung butuh bawang teh ka dieu, Pak. wah dewek butuh bawang teh ka dieu ke mah Ka dieu. oh Bapak Haji Nur Rahman Laras. jalan geus leucir mah aing mineng ka dieu ah heeh Ka Pakuwu Matris naon. kapuyu Pakowu Madris Laras. nya nuhun ah yang Pulang. ngagede aja hujan teh Tuh. heeh Elah sok jangar nih ka kahujanan teh Nya tukang rajal mah kurang sare urang mah. lain ai di Jawa Tengah mah pan heueuh wayang kulit ayeuna urang dieu mencinta kana wayang golek nuhun si goreng di dieu teh Sunda bisa Jawa bisa Biasa. pala linter urang dieu mah deuleu Sunana sae. oh Ai Jawa mah Alah. puguh. wilujeng daluk lan wilujeng midangetkaken lakon ingkang menika Sugeng Daluk Sugeng dalu apa kage mah?
buan Minang ngan aya di Jawa Barat memeureran ku A wah aya Jawa Tengah mah ku O bedana teh kitu surep doto pitono handenggi kang kae ko adi dosa purwa Raden Naryo Brotoseno moro jol moro kononon kolor morosot dosa nolol alah nong tot bool alah bedana teh ku unggul bahenol bari bolotot bari nyemplong nah gitu jang dan bari nyemplong alah eta kebeneran ieu waranggono na aya waranggono waranggono kedua mau di Jawa mah baranggono oh di urang mesinen Jawa mah baranggono oh wilujeng kitu ka Bapak Dalang Entus di Tegal di Tegal Dalang Mantep Sudarsono nya besok Bapak Dalang Anomi Suroto Nom Suroto Joko Edan Dalang Jahaho pandidieu oh. Ayub Ayub mah kudu Bayu Aji Dalang teh dalang oh. Kamari aya dina TV nih Bayu Aji Bayu Aji teh dalakon kumbakarna Lena nya yang bulan tak kitu euy urang ngadoa puting ieu nya sae akang teh mudah-mudahan paranjang Yusua arageng milik dina tani na cing langkung mucek ieu kapetik Amin. hasil kala buahna amin kaala buah namanya cangkangna piceun alah loba CS na ya si Cepot mah di dieu wah di dieu mah akang mah loba baraya ngan aya di Jawa Tengah mah Jawa Tengah Jawa Timur si Cepot teh Bagong ngaranna teh Bagong ngan bungsu di dieu mah deka Cika di Cepot mah gareng teh Cika tah kitu heukeun bae da eta mah teu nyaho lahirna tanggal sabaraha-sabarahana teu nyaho nya urang ge lahir akang teh apa tah kitu euy ciri khas mudah-mudahan kapayun tiasa tepang deui hapunten amin bilih beda cara sareng urang dieu beda koki beda masakannya kan ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana teh apaan heuh sumuh gitu alah yang dewe karek ngigah heula sakedeung sok atuh gara disalin salin heula sakedeung salin gara salin gara rada gaya sok buru-buru atuh salin lalaki mana teu mode awewe tadi dicecep ku panitia nya pakai meuli baju poing nya aduh gini gaya iki si salin mana nya kawas banar bawah tah karpil tah anu penting orang mah hiburannya hiburan heeh jangan lupa oge tanpa hiburan awas kade leueur reueur make karpil teh ari hujan mah omah tah ulah teh dikenangan nah Kang palai dikenangan gitu ulah cara tadi giningan dikeplos-keplos era oh nya ulah gitu urang bisi dewek ngamuk ka di dieu nah Kang palai isin dikenangan ku Pak Haji Nur Rahman tukang tenan nya donatur ieu teh Eta pangageungna kacan pakuwu can pakuwu apana wulan wah sararea para pemuda para pemudina nya istuningan rempuk jukung sauyunan sabilulungan teh nyaan gotong royongna teh bener Kang jadi suri tauladan ke desa-desa nu sejenna sumuh dina sagala widangnya bisa ngawujud pangwangunan anu sakitu megahna sakitu wegahna heeh kantun ngamumulena Masjid At-Taqwa ya kudu dibayar ku dewek lain da atuh tukang kenang teh capeun mayar ieu rek ngegal teh kudu
Oh saha atuh anu digawe teh capek. Dage. Ai digawe mah kabeh capek tapi pan kudu aya buruhanana. Kudu aya buruhanana. Sabaraha sabelekukna? Sabalekuk seperti oh, apa dina jaipongan mah aya belekuk, aya bangpong, aya bangpak. Mana nu kapake? Udah ke ieu, bangpak, tulak bantingkeun. Mundur, maju, jaipong, belekuk kayak gitu. Belekuk. Kita sabelekuk kitu teh sabaraha teh? 20.000 sabalekuk. 20.000 sabelekuk? 20.000 sabelekuk, 2 kiloan bawah. Oh sakitu? Nyata sakitu teh 20.000. Lamun 2 kitu? 40. Lamun 3 kitu? 60.000. Lamun kitu na ngarecek? Atuh kumaha loba ngabelekukna. Kari ngitung paneri. Sok meuli dewek ah. Sabarahaeun Akang teh? 100 ribuan. Nah, saya tik-tik teh ngitungan 5 belekukeun meureun. 100.000 teh 5 belekuk. 5 belekukeun atuh. Da moal karasa juga. Oh 5 kitu? Heeh. Oh lamun ngeunah tuluykeun. Kone duit mah paneuri, oke? Boleh. Cobaan. Lin. Bere 5 belekuk 100.000-an. Lumayan yang meuli bawang. Nah teu kudu meuli da ngagarantung. Meuli ongkos. Sok 5 belekukeun nih. Siap, Kang. Dulang hati. Mundur, maju. Sing-song. Naon siling teh? Nges. Hantem ya tuh. Meuli lagi pan 100.000-an jadi 5 belekukeun. Or apan dina MOU Naon? Memorandum of Understanding Naon dina perjanjian? kesepakatan teh ceuk dewek lamun ngeunah tuluykeun. Teu bisa. Duit paneuri. Kudu perjanjian. Nah sia teh meuni blon. Kudu perjanjian deui da can diteken. Dasar idiot. Idiot naon da urang mah teu lumpuh. Alah. Geus ngaborong aya. Apa goda ieu mun ngaborong mah? Ngaborong meuli 6 jutaeun. Sok wae. 6 juta teh sabar belekuk. Nya 200 belekukeun Akang teh. Anjir loba ceuing ngacueun. Ah, mending cobaan. Moal kana cangkeng gitu. Moal. Paduli aing ngabalik ti pamulihan sugan ngederek-dek wae cangkeng aing. Kan bae daya nu kasih. Meuli 6.000-an sok ah. Sok 200 belekukeun. 200 belekuk. Nya. Oh sok sia. Dulang hati. Mundur. Maju. Sing-song. Tenang da lobanya. Kudu make gaya tuh. Aduh. Alah. Mata kira pula Leuleus cenah tuur leuh. Pasti. Mata kira pula popohoan kayak gitu. Alah. Oh tuh kuning alah. Alah. Naborokan teh kumaha. Oh, hitung-hitung mah pendek hujannya. Oh. Ada pemajikan mah antep. Alah. Oh, itu si Sayub nu nyiksa teh. Waduh. Nah nyeret ke beng-beng kawas wayang kulit. Tapi kan nyempring gitu mah. Oh, wayang kulit kieu nya kegigir.
ulah lajo nanti hareup di tukang wayang golek matangan tigigir Bebas dilihat. bumi gunjang ganjing langit lap-lap katon Aduh, kepalaku cekot-cekot. Se. Lakone opo Bapak Dalang Asep Sunan Darsunan Kalibolena. Aduh. Kalau tiri tuken. Nun kali jabrik ah. Nun Sunan kali loteng. Alah. Sok ari kega teh. Sok ah. Sok jang wani. Pasiana alas si Akang. Sihan parung kanya mawanti. Mararajeng usaha nanya urang dia urang pemulihan sadayana. Amin. Pararuntan ka urang pemulihan sadayana sing aya wilujeng nanya. Kureos dunungan keluarga cabang Kureos pakai cabang Pakai dagunya. Sana usman Sana warapangan Sana usman panggang batin tetap sesayang genang Gara-gara penghati ustaz air dasar lengan Sesa tadi Abdi manim ke bangku Aduh alah yang hoyoga Reang wangi Abdi mahal di kantor Oyong diserang Oyong diserang wangi alah Lain lalangiran atuh. suku kena batu dulu. Da jalan da wayahna. Ayo sugan teh teruk sakieu jalan deui duh. Ampun. Kira salin deui kayaknya. Aduh. Alah, Kira salin. loba cacing jalan teh cacing. Cacing naon. Cing juralit. Cing debut ya kan. Cing gedebut. Manya nu paeh nawar. Pae hayang bawang aja. Udang ajen. Udang ja. Lah, mak. Mak, ya, sahaya. Tanya ku maneh. Eta mak buka rerendengan gitu. Seperti Jeung lain muhrim. seperti nu geget. Lah, naon? Tinggali emak dulu. Emak rerendengan jeung bolon. Hayang gabrondong. Mak, dawala, ka mana bapak? Bapak maneh dibawa ku Arjuna rek dicacak jang. Astagfirullahaladzim. Ka mana ini teh Arjuna teh? Ka apa jang nu jelas marek dicacak? Cenah keur syarat neangan ilmu. Kayak ari ieu saha ieu? Tanya ku maneh.
Hasling Wilujeng tepang ngaran kaula Dewa Nur Cahya kurang mana kaula jauh tapi jeung maneh teh salemur tadina ti alam eueuh jadi aya tina aya bakal eueuh deui sarua sajajar jeung kaula cepot tuduhkeun mah ka mana lumpatna Arjuna ku abdi rek diberi ku abdi dek di Pulasara nya ge parantos jadi wujudna da puguh bapa abdi hade goreng oge aya wajar meureun anak Mulasara kana jadi bapa nya ngan ieu abdi teh kaget nah mah bet rerenengan kieu muni jeung budak ngora muni kawas nu teu aya kasedih bapa abdi maot teh tertawa di atas penderitaan orang lain betul saha ieu mah ieu teh bapa maneh salaki emak jang caroge emak bener ai abdi paeh teh geus lila ieu teh cikene oh jadi bapak mau teh majo nikah deui we Pak Ma numutkeun ti Pak Uyud Buser penelitian kronologis mode kieu teh mah bakal terlibat ye bakal loba pertanyaan mah di pihak polisi sabab Purkuntu karitunggu lar gagak karitunggak leungit bangsat aya paling boa-boa itu aya pembunuhan berencana di skenario jadi nama ayeuna Semar cepot dawala di paehan mak kawin deui aya permainan mah jeung juragan Arjuna ieu ada main juga apa ieu kacurigaan teh bakal timbul ieu gede ieu termasuk perselingkuhan ya sebenarnya bakat tingkunya ka maneh nya ka abdi mah lain kitu atuh kumaha kronologisna pangnanya mak teh jejeritan menta tulung salaki mati anak korban nepi ka peuyeul mak teh jang lajeng kurunyung teh ieu lalaki kasep lain ku kasepna mate kapelet teh jang ieu teh maksa bogoheun ka emak ngan ku mate kieu cekeng lamun anjeun nulungan ka kaula mangga kaula daek jadi salaki asa pangnyageurkeun anak nyaeta maneh asta jeung dawala kitu mate kaleuwihan maneh teh dicageurkeun teh ku ieu syariatna jadi mak teh mung jalir janji da bapa maneh geus maot moal aya nu tanggung jawab da kawin mah acan mak teh jang nya atuh wilujeng aya kitu mah abdi rek nyingkah ti dieu mak wilujeng sasonoan sareng budak ngora pada bulan madu bener abdi bade mios ti dieu moal nyarek eta mah dahak mak parantos jadi janda ieu abdi geus kaula we aku bapa saterusna ya moal Semar teh buruk-buruk papan jati hade goreng oge bapak kuring anu ngurus ti leutik nepi ka sagede kieu teh Semar najan aya keur ganti na moal acara jeung manehna eta anu nyaah ka abdi ti leutik kaula dek neruskeun ka nyaah urusan di dinya ngan kuring moal betah di dieu bisi bosen anjeun kacicingan kuring ma moal jang moal bosen wah urang ini era kamu kesana pun ragap kan nyeri-nyeri hate aya di dieu
nu jelas ieu teh bapak maneh asli ya kapan bapak kuring merek dicacag itu mah kurunganana tapi ieu mah eusina wah curiga teh mah meni geugeut kitu nya bapak urang pasti ya sia leumpeuh Yuni sia teh Pengaruhan. jauh percaya we leumpeuh Yuni sia teh dumeh itu jelema beunghar sabab Semar sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam Benar. Semar iku dudu wong samanea terusing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan tidak percaya no way I don't believe you kan bae teu percaya ka kuring mah Bapak punyungan abdi semaheun abdi wah doraka sia ma panginten atuh Dah. nuhun maneh geus waspada dawala teu kahalangan ku iga maneh geus tobros nuhun jang Bapak nuhun dawala anaking maneh oge nuhun Bapak oge ka maneh nepi ka tega ngorbankeun jiwa ku nyaah-nyaahna ka Bapak tapi kanyaah jeung kadeudeuh dibalikeun deui ku Bapak ayeuna bisa riung mung pulung deui ya sia kapangaruhan teh karek sakitu geus ka doktrin dewek mah tidak akan Tidak akan percaya. amuan sampingna Bapak urang mah boga ciri nu mandiri Benar. punten bade namun sinjang sok astagfirullahaladzim Bapak ma hapunten ma nepi ka nuding goreng abdi wajar jang teu nyaho mah wajar luar biasa ai itu wujud kumaha Bapak urang tenggelan Arjuna ku abdi is ulah lamun maneh mawa dendam silakan mun init ka medan perang init ulah dibarengan ku dengki lumampah ulah dibarengan ku dendam lumaku ulah dibarengan ku ujug eta hartina gugur memeh tempur kabongohan bangsa urang ieu raja urang dek diculik ya kumaha nyalametkeunana hayu anu rek nyurikna urang tewak Bapak uningati saha dina sajeroning gering Bapak lain sagering-geringna Monitor. tapi keur mikir kumaha cara jeung katangtuanana supaya raja urang salamet nagara salamet musuh bisa kausir nya dalin sagering-geringna cek aing oge Percayalah ke Bapak. paingan eta pisang diwawal-wawal tadi diterima ya tapi pisang nama keti kotok Teke lagi. si horeng Bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah nya kapal tilelep ka langit kuya paeh katiisan pireu mata katorekan nu penek cicing dilebak sirahna mapakan mega ngalayange meureun budak leutik bisa ngapung gitu Eta. Monitor. leuwih atuh leuwih ti internet kitu mah Bapak aing sakitu jang moal cukup Pak itu teh sanagara pilawaneun urang teh kitu keamanan di urang kumaha cicingeun tenang ayeuna urang bejaan sakalian moal cukup urang teh kudu loba batur hayang maneh loba batur kan tenan mak
kaulah nun nah cai mah Gerata tahar gitu. maksudna bakal datang semah ka dieu nah cai mangga kaulah nun lah naon kapiting itu kulub Da boga kapiting we nanti mah isaha mo. rajungan naon je di mana anu dibeli ku si gareng teh geuning eta mah cocokan tina karet Anu di bedo. eta teh Anu di bedo ku bola geuning baju. ngan lihat palingan dicook ku aing teh nyapit Lain ku mati ketingalianan saya teh. Wilujeng tepang deui anjeun salaku pancerna. Aduh anak king Astra jinga dawala geuning hirup keneh maneh nuhun maneh salamet saha ieu teh kaula bapa maneh lieur Wilujeng tepang deui mangalingi aduh nuhun salamet maneh bapa abdinya geuning nyaho apa we cenah tadi Wilujeng tepang deui lingi cepot salamet maneh jan dawala salamet mangalingi Bapak abdi deui nya bener alah ya Kang. ulah ngajago ka aing loba bapana aing jadi Wah, ayeuna mah mo. Pak ya Loba nu ngabelana. ieu teh bapak abdi kabeh ari salira sarua nya itu sadayana itu salaki emak nya anyir kuatan emak kulimaan dulu Boga teh jamu naon. Tuhan ngabela nandangan katunggaraan bapak punyungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi geuning ilmu mah di bapak ayana deket-deket anak talus Bener mata gerak korehan. anu sok didongengkeun ku bapa ilmu papat kalima pancer teh geuning ieu buktina batur menganukur ngomong bapak mah bisa ngabuktikeun bisa nganyatakeun buru-buru Pak geura wiridkeun ilmu model kieu diuk bapak nya anu didongengkeun ka pungkur Naon Kang? Cing. bapak ngadongengkeun ilmu papat kalima mun ngahaji mun kawasa di jalan Papat kali papancer lain bunga haji. Dari luar biasa ngimpi aing teh lain ieu teh dawala aya keajaiban kieu Kang. kieu babarengan jeung Semar teh Derugi babarengan. ilmu laduni teh ieu meureun Eta teh ieu anu dicaritakeun ku sireng ilmu papat kalima genep 7 8 ciwit. Lain korehan mah ilmu kolot teh. ilmu papat kalima RW 3 Papat kali papancer gitu lain. Jauh-jauh ke KRW 3 itu. sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakonan nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna Salat geuning. ai maneh tara-tara teuing atuh Lain bener kedua teh hijau. tara siap eueuh buruhna Sia tahu. naon heuh da kudu kaharti heula awaludini ma'rifatullahi ta'ala awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana
nah itu teh mah abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat aya janji dekul mah eta mah teu turut muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngicilik we karena mah dikepung apa dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh supaya kardieun ai salat teh tugasna aqimus shalah adegkeun salat lain laksanakeun tapi adegkeun maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun nu hese digampangkeun contohna batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau anjir cacak syariat teh Nyai cager di Jakarta Nyai cek kurang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan walu jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun bener dawala tapi kunaon atuh naon dewek mah salat dikeureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara zakat anjir pulsa teh zakat tara sodaqoh tara nyieun kahadean ka batur kumaha lamun dewek daek sodaqoh daek zakat tapi teu nyambung keneh boa teu dicas boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeuketan kiai beureum jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya kana budu wa iya kana stain anjir puasa dikeureueuh tapi eueuh hasilna nya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran ai dibakar panas tiis panas apa hileud apa hileud panas akibat tu barang hakan ngebulen maneh bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah parasea nahan lapar wungkul zakat kalau beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-herang siri omongkeun Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileungleum teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon cing jauh doang
jauh Eta aing meledang puasa teh eta we THR nu dipelongna teh THR. wah digadekeun kana urusan dunya paingan teh dijabah eta geuning panyakitna tuh sangka sia da wala Pinter. gitu Pak syukur sok ayeuna mah urang gawe we salametkeun negara salametkeun pamimpin urang nyaeta Gusti Yudhistira anu peuting kerek diculik urang ini gawe we nya Pak urang ngampih-ngampihkeun ulah hayam Sok atuh apikeun. itu bueuk nanti kencarkeun karunya tong dikerem we Cileuk. alu resep deh kana pabueuk teh Nah, make resep Kang. asana potongan dawaya tulung modar sia ayo sia lo dawaya modar salah jang Ulan cilaka itu pun lanceuk dialungkeun dulu pirarian atuh. wah tolong newo wae teh si goreng dodonges tolong Geus aya nu nulungan. tolong alah alhamdulillah Naon Kang? nyangsang dina tangka sukun Totogeun aden kayaknya. lah aya Bang Bara dulu Totogeun. Jalma teh buka rumah satu teh. Ih, ngalanggar sia jadi tulungan. tolong buat pluk-pluk gitu. Tapluk gitu. Kuatir. Teu aya deui aden. Buat kamu ruluk. udah Udang. alah Da geus salamet. euy euy aka salamet ari silaing kuring tingali we udah alah Kelek ketek Gusti geuning teh Bapak Panglima semah kapihatur Bapak Komandan diuk Gaya Ahok. salamet geuning kurang teh ieu tingali aya Bapak Komandan aduh Gusti mana wi teh sanes kopi anan mana geus sakarep alhamdulillah Sekretaris PBB. nuhun agan abdi disalametkeun agan upami teu ditewak ku agan abdi moal teu gepeng Wah, pejet mah. rag-rag kana batu diuk Muat teu pejet. Agil. nuhun agan dialungkeun ku saha ku jelema ulah wah jangkung gede Wah, gitu. Cakup mata teh jakup. urang mana urang negara awu-awu langit patih awu-awu langit awakna beber Beber saluhurun agang sakedik awakna teh jangkungna non teh Sagi itu mah ya. tatona dina bujal Percaya. eta teh jelema teh keur diincer kunaon sia ujug-ujug ribut dek ditewak ku abdi eta teh bade nyulik Gusti Yudhistira peuting ge ngalanggar sia ngalanggar naon lumatak kudu apa kana ilmu militer
strategi eta teh mangkeluk teh ulah waka ditindak engke maneh anu bakal bahaya lamun can ngalengkah ka ieu tempat amarta ke perbatasan ngaliwatan perbatasan kakara ngayakeun heula pertanyaan luar batas kene Kang. jeung ulah ditindak heula belgug udah apa kena hukum militer Walah salah. lepat atuh abdi Kinten menang pala menang palu. ya lewat bangsat oge bisa sote dihukum hiji bukti dua pengakuan tilu saksi da ieu mah teh ngaku Saksi bukti pengakuan. Ya. geus ngaku naon parantos ngaku yen peuting engke teh bade nyulik ngaku manehna baru ditekan ku maneh nah mah sieun ditekan ku abdi mah Ditekan dicicak ngamanehna ngaku utusan ti awaul langit bobo ditindak minum sukuna. maneh rakyat nuhun ngayakeun tindakan laporkeun ka berwajib ulah main hakim sendiri ulah janji aya nu leutik serba salah Bisi kami yang belit kabeh. sidik kuring terek niat bener niatna bener tapi salah ngalanggar hukum salah kaprah artina maneh jadi rakyat teu sadar kana hukum Dikik balik dengar. nah kado aya kadua mengenangkeun bari baeut itu aya kadua rarato aduh na kudu kumaha aing hirup mun teu dukung kada pada hati nanya aing teh baru dengeun-dengeun si age ka aing Tadi dukung si Mahmud. sumuhun rumaos saya agan tapi ieu teh wajib ditulungan aya budak ngora agan da abdi ge kabawakeun ku budak ngora Iya. Ieu man bangkong pan. nah balik deui naon nah geuning balik deui keung bawa batur nah keung sabab di hareup aya nu ngaresek eta babari balik cenah mah di papagahan deh kacanakeun abdi teh ku budak ngora saha ngaranna teh Nur Cahya saha budak ngora ngaranna Nur Cahya panginten karek 20 tahun mah budak ora pisan atuh ngaranna Nur Cahya mun kabawakeun budak ngora eta wah eta mah jong ngajak gelut teh ka batur teh maneh cenah rek nyulik Raja Amarta nya eta teh salah bejaan jelema kitu teh da abdi teh apa gaul jeung kaula tiba heula tapi sia teu nyerep-nyerep aku teh apa duka kumaha dibawa kana kitu mah bodoh abdi teh duh bodoh kana hukum masih teh da ieu wiwaha teh duh oh kudu boga wibaha teh etika teh kugu manehna teu boga wiwaha mah kaing ibu sora me teman da baheula atuh ngaranna teh Nur Cahya budak di mana ai kapungkur teh budak teh di abdi keur leutikna teh nya dikukuk diwarah ku abdi tos 20 tahun leungit teh budak teh datang ayeuna geus dewasa panginten sakola di luar negeri pinter teh kan eta teh saha teh eta Dewa Nur Cahya menang beasiswa jenius kengeng beasiswa teh sareng beas beureum leuheung halus teh halus sabulan dipanggil teh polontong anagan waniana mah waniah dengan polontong pronto cekeng ieu cek abdi gede gitukeun ulah waka ngayakeun tindakan cing teh ieu aduh ulah nyanyahoanan sabab di urang teh aya nu berwajib eta cenah Gatot Kaca teh kala kasorana gede gawe eueuh Gaji ceuk saha teh eta ceuk Dewa Nur Cahya sorana ngomong kitu ka kaula bejakeun cenah ka Gatot Kaca sok da aing mah teu sieun eta cenah Gatot Kaca teh nu gede liang irung bener eta teh wala
si dawa lama hari teh nunjuki sia teh masuk nyilakakeun euy Di mana mangkelupna? palih ditu Glad Ini siap. nah teteh ngadukeun pan itu teh ti pihak urang Gatot Kaca ti pihak urang nek diadukeun sakali-kali yang ulah aing we nu diaradu teh keun manehna antep sekali-kali di jagoan ku aing mawa bubur ayam bubur nah sia teh bubur mah paragi cangkeng kayak gitu bubur gitu bubur ayam bubur memaot maot mah gugur cing ai gugur mah ngabeledug jelegur ngabeledug mah jurig Saha ngaran anjeun? Ngaran kaula Jabang Tutuka. wah kesuarta Jabang bayi Jabang Tutuka. Gatot Kaca. Gatot Subroto Gatot Kaca. Purabaya. Puru kuntul kaditungu Purabaya. Hancing Jaya. kancing cetet kancing carekeun ngerikat gitu aingnya nakis lebih kapas gitu boy batak teu keuna ge rikat aing mah Kancing Jaya. Krincing Wesi. krincing wesis besi Krincing Wesi. Arimbi Suta. harimbi lapar ayah kubere refleks gitu aingnya percaya tapi pas we Arimbi Suta. Bima Putra. refleks gitunya tapi pas we Bima Putra. Badalungan. badalohor cepet gitu aing tapi pas we Wani marang aku. Ora wani dening ngopo. acan lah dengit Coba maju kurang ajar. Ayo pada. geuleuh ti tadi kene aing kasih aja jadi jeung si Huis nama mah Saha ngaran sia? Ngaran kaula. Saha? Semar Suta. Semar Suta. Siti Ragen Suta. Siti Ragen Suta. Jokowi Bagong. Bagong. Astra Jingga. Astra Jingga. sepot Cepot. Sutisna Sutisna. Abdullah Abdullah. Uned Anjing lu baru baca ini saja. Modar sia. wah usik sia modal sia ya itu anjir bisaan euy ya gitu leutik-leutik iya weh anjir berat euy berat alah berat wes berat ya woi aduh eta anjir rikat gitu teh mah sangka euy tukang ulin atuh woi sok sia alang
gelo aing ditotong. Aya naon? Panu. Weh. What? Anjing sia. Lieur kan. Papukis. Ini digawang kacida sama jeung geuleuh kayaknya. What? What? Alah lieur euy. Moal teu ulang lu. Boa gay sia teh. Homo sia nya. Pek anjing pek. Homo dititah ya goblok. Mau diasongkeun. Bebas. Ampun. Mau diasongkeun. Dulunya ini Kang. Terusnya nging. Cepot. Pot. Kang. Itu di saurang. Cepot. Kang di saurang. Marekeun datang sieun. Dawala. Abdi, Pamulikeun udun. abdi aya agan abdi aya. Nah itu sekolah. Pemulangan pan gede. Kabeneran seripayahan ku aing. Tos ini si cepotna. Kantun aya si dawala gerepek calukan ku agan. Lah, Pelan, ya aya. geus sarua jeung sia aya. Awas kadu bod. Ah sawios. Ka dieu. Peke sia tah. Sok. Kayak kukulin cirai. Sok dari piwarang. Pek pot. Siksa kaula. Kukulin cirai anak Si tarik Kang. Awak lu teret. Lamun si otang nu nitahna dae kayaknya. Ganana tong sok kitu kan atos nu atos magan